Bah, balik gewat. Mereka kupat mana kupat kebeneran aing teh isuk-isuk kayak dahar euy. Lain kupat-kupat, balik gewat tuh aya tamu tinu jauh. Kok mau ripu main lagi geus kekerbekan itu euy beuteung teh. Atuh teh bari mawa mana manyusulan teh sejauh-jauh teh mawa bekal ka dieu. Siap, balik gewat. Tuh aya tamu tinu jauh penting. Oh, rek milu meuting heuh atuh rek milu meuting mah euy nyang ke urang nyeun saung, aya rek milu di dieu mah nguseup da resep atuh nguseup teh baduh. Lain ieu geuranya, resep nguseup teh. Tuh, keun antep heula. Resepnya mending milu meuting jeung maneh ame sase euy. Ai kitu ngan teu boga duit euy. Lain meuting-meuting. Gewatkeun na penting. Tuh ngadagoan ti isuk-isuk di teteangan. Batur teh kalah lieur. Aya caritakeunan cenah acara kekeluargaan. Oh, rek di balanyaan. Oh, nya mending gengke maneh ka dieu deui bari mawa balanyaannya euy. Mun ka dieu teh rokok, kopi, nya mawa teh obat nyamuk kade tah seungeuten. Terus ieu mun aya mah euy bangsa liwetan we bari ngaliwat mah kastrol aya rek milu meuting mah. Lain milu meuting we. Balik gewat. Ngadagoan tuh tinu jauh. Heeh, bisi ribu komo nepi ka subuh nya, nepi ka subuh. Kadang-kadang nepi ka beurang sia meuting mah rame mah. Yuh. Sok we na bisi rek ngeureuyeuh mah, di daguan abah rek di rek nyeun saung di dieu. Yeuh, batur teh aya caritakeunun cenah penting acara kekeluargaan. Heeh, engke we belanjaan mah bawa ti ditu belanjaan mah. Aya heeh. Pokoknya mah liwatan we lah sing komplit balanjaan mah kopi we rokok tambah we obat nyamuk gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu tah. Kana liwat we gawe teh. Kalau pusing abang jeung saliwang hararese pisan teh batur ngadago ti tadi teh. Kade poho catetkeun atuh ieu pibahaneunana ieueunana ja bahan liwatna piliwetan rokok jeung eta kade kaliwat lah aing. Catetkeun tong rusuh balik.